Aduh senangnya nyekelan duit loba. Aduh mantap. Kelatif loba amat duitnya. Iya dong. Menang di mana tak? Nang merek main lah. Tas ya. Bagian amat kelatif. Masih merah duitnya loba gitu tip. Nyaho engke. Tumben-tumbenan ieu main merek duit loba kieu. Mantas menang undian meureun. Edan. Kelar atuh tip boga loba gitu mah. Meureun be. Puasa ge tok karasa leuleusna aya nyekelan duit loba mah. Tip, sia kan boga duit tah. Kumaha lamun ieu jeung kami mah dek bukber ka kafe. Kakape. Hot tip. Kayak si jeung si Mumu. Nah, sedap. Jadikeun pong jadikeun. Bener ya. Bener lah, tentang kayak yang ditraktir seduaan. Asik. Karak meresep ya tik. Ditraktir tik. Geus ayu, dek kiraha berangkatna. Kuari tip. Boleh. Aing berarti balik heula, ganti baju pan supaya rada gantengan. Saeutik me. Hot tip geradi tuh. Kayak kami kan si Mumu heula, si nyamper be kan si Mumunya. Oke, siap. Lagi ngomong-ngomong motor bensin anu. Bensin anu tip. Oh ya jeung saya nya beli bensin. Ulah sampai gagalnya. Siap. Sia ditu, Pong. Ayo. Lumayan. Atuh kuat. Gabut amat lah ya. Puasa kieu be. Kegiatanna. Angel ka magrib ge karasana aya kegiatan mah. Nah, aing boga ide. Kumaha lamun urang ucing sumput bae? Bung lah capek. Engkena lamun benjo ucing, engke benjo dititang ngitung. Kos keur sampai 2000 kali. Atuh moal benjo, kaburu imsak bisa ngitung sampai 2000 kali mah ih. Nyaho. Dah kalah tip tuh. Tip, dek mana sih ya? Saria, dek balik aing mah. Dek balik. Nek naon sih balik? Nyaho, kos nu boga megelis bae. Atuh gulis lah main mah kos hari ini. Syahrini cenah. Geus ka dieu heula sia tompel. Dek naon sih? Sia nek naon, haliwu balik bae ha. Sia nek batal puasa nya di mah. Sembarangan bae ngomong. Urang mah balikeun dek ganti baju mang, soalna urang dek bukber KKP. Bukber apa? Iya dong, dek bukber jeung si Ompong, si Tika jeung si Mumu. Eta sia. Sia nek bukber jeung si Mumu tompel. Atuh lah. Wah, sia nek nyalip aing kayak gitu mah. Bodoh. Aing kudu elu. Tengar teh aing lamun teu diajakan mah. Emang Mang Didin boga duit? Mahal mang dahar di KP mah. Alah, leutik masalah duit mah. Tip, aing ilunya. Soalna aing can pernah ngasaan dahar di kape. Oh tip, benjo ge hayang ilu. Sabodoh lah nek ari rumah. Tapi sorenya marawa duit. Soalna dahar di KP mah pasti marahal dak. Gampang ini mah. Aing boga duit di mana meureun teu boga tip. Sarua benjo ge. Gas ulah ari lu aya teu boga duit mah. Gas bukberna ka ditu tuh kasih cicai be. Jeung keukek. Medan. Tompel, emang saya boga duit gitu? Songong amat sih ya. Atuh boga lah mang. Tuh. Duit nage bariru kos beungeut Cisubek biru. Kos Krisna. Tip. Benjo ilu ih. Aing ge ilu tip. Oh, geus sabodo. Tapi aya teu boga duit mah. Geus mending kene mekel mawa dahareun di imah. Oke, siap tip. Kitu mah asal mah dahar di kape be. Oke, benjo ge sarua lah nek makel. Oh, geus. Aing dek balik heula, dek dandan supaya kader keren. Aing nek ilu saya nya. Udah teuin lah. Tapi aing dek ilu mah seuseheula mah eta beungeut. Eta siap. Pira aku beungeut aing di setompel. Oh, supaya ulah dekil. Oh, geus aing dek balik lah. Oh, Mang. Terus lah Mang make riso beungeutna ame putih. Sarua tadi si Subek. Sarua tadi si Subek mah. Emang apa beungeut aing baju kotor susu. Nah, benjo. Masih mah dinyampai ulah salin. Salin mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Amat Saria tumben. Iya dong. Mu, kami hendak ngajak sia bukber ka kafe. Bukber ka kafe. Homu, urang panca para bukber ya. Lah aing ulap. Kok hulap sih, Mu? Ulap lah. Sia bukber banyak ka bogo, aing mah henteu. Juga aing dituna jadi kambing conge. Tenang, Mu, ke sia jeung si Latif. Nyaho mu silatkeun deuk nyaho. Aing si Latif tah. Heeh, Mu, si Latif mumpung boga duit, malahan manehna rek traktir urang kabehan. Oh tah. Homu beneran. Oh atuh ge aya baturan mah. Geus segera sia salin heula ge ditu. Kudu ge si Latif ka dieu. Lagi aing salin heula nya. Sira ditu.
Oke, bagus, bagus. Eta sia. Sia neuk bukber apa neuk camping, ha? Atuh nek buuk berlah di kafe. Nyaho, kumaha sih? Neuk bukber kakak apa sih? Segala mau samak. Sia di benjo. Mau termos deh. Gua ayam es ya mah. Pancekalatif ge, lamun teu nyekel duit, kudu mau bekal di mah. Betul, Om Subek. Makanya kami bawa bekal tuh. Haju eta sia Subek, mau samak jeung naon? Atuh jeung ngapar lah. Bisi ulah hendiuk di bangku naon itu boga duit mah. Betul. Haju ieu termos jeung nyeduh kopi di ditu. Kan ngeunaan saya termos mah. Ampun aing mah kasaria. Ku aneh-aneh bae. Ih. Aneh cenah, Mang Didin tanu aneh mah. Nek dahar kakak apa sih? Pakai sepatu bot, aneh. Nyaho. Ih. Buku sepatu aing berasa kabeh gebek. Mata dikumbahan ku aing. Jeung kepan lebaran, jalan-jalan. Ayeuna mah pakai sepatu bot beh heula. Maedan dek naon mau ke sepatu buat ke sawah meureun nya. Kumaha ge lah. Haju mana ieu kalatif na? Oh, nya mana nya? Naho, di mana kene meureun? Geus tangguhan beh lah di dieu. Maksud tungguan heula urang jo di dieu. Si Mumuna mana? Kerdandan kene berhenti di jero. Oh, tip. Si nek bukber apa nek kondangan ya? Nek bukber si make baju batik kos kieu. Ih, aneh. Kajin lah pong lah. Aing baju nu bagus ti pong. Ieu dong nu rada mendingan. Pan ieu kadeleuna anyar keneh tuh pong tuh. Pan ieu baju urut jadi palawari pong ka kamari. Di tip ku aya bae sia mah. Nyaho lah tip, duit lo bage meuli-meuli baju ke? Ih, Geus lah gampang masalah baju mah. Masih kene gantengan aing yeuh jeung sia mah. eta sia kalatif. Pedean amat. Atuh gantangan kena anjing sia mah. Bener tau Mailo? Henteu. Konto. Atuh bener lah si Latif, gantengan si Latif kene jeung sia mah. Kitu sia mah. Atuh aing si Latif gantangan kena si Latif mah. Nek naon sih bobogohan jeung aing? Teu nyaho ngaranna ge bogoh, pan cenah ge cinta mah buta. Hosinya. Lain kitu sih sabenerna mah. Tapi emang nasib sia mah apes tika. Kok apa sih mah tip? Apes di mana coba? Karena di skenario filmna geus kitu pong. Jadi si Tika teh mau nggak mau kudu daek ka sia. Bener sih Tip cek sia. Oh, jadi sia kepaksa dong. Kok olah? Ih, jahat amat setika. Benci aing jadi nang kasia, benci. Bohong hi, lalagaan baperan. Sius talagan tika. Cius lah, aing beneran bogoh kok ka sia. Kasih Latif bogoh ento. Henteu lah, lamun aing bogoh ka si Latif mah geus bobogohan deui meureun aing jeung manehna. Tip denge mailop aing cina tobogohan ka sia. Paksa bae tanggal pong lah. Kebel amatnya si Mumunya. Mantep. Mang, mana si Latifna? Oh, bae aja. Oh ya. Has kene meureun main mah di mana? Geus ge, urang langsung ka nu si Mubayu. Nah, bener. Mending si Latif tinggalkeun yuk. Kan lamun si Latif mah aing bisa bebas kadeukeutan si Mumuna. Aya urang kene lah. Emang si hayang si Mumu? Atuh hayang lah, kan sarua urang ge jomblo. Betul na Benjo? Nya ulah benjo mah. Ih, maedan. Jadi ceritana, saya dikeluh saingan gitu jeung aing, ha? Oh lah. Moal menang sih mah bek. Saingan jeung aing mah. Beungeut ge kos tutup termos tuh. Eta sia, daripada Mang Didin, beungeut sih hideung kos jubur seeng. Main lagi hideung jonya. Beungeut teh hideung kos jubur seng. Beungeut ka Subek mah henteu kos jubur seeng, tapi beungeut ka Subek mah unik kos jubur monyet. Na Benjo, pindakeun amat sia. Aya disorokeun jeung monyet. Bener ja. Jubur monyet. Aku tadi lah. Kawana. Kawai. Kawana. Tadi itu lah. Oke. Ayo tinggalin dulu. Nah, iya nu ditangguhan karena kalawar ya. Mumu ku kebal dang landong ge. Geus kabur tutup ieu mah apena? Ih, Pong, ngaranna ge awewe nya tik. Heeh, pugawe mah kebal dandana. Geus mu teu puna naon kebal ge. Latif mah sabar kon nangguana. Bisa bae tempel. Geus lah hayu bisa keburu ka magriban di jalan. Ayo gaskeun. Tip, mah motor teh sia. Mana Aya motorna? motor mah tuh. Iya. Aja. Oh, ya tip kita motor sata Pip, putih gitu tip. Motor dulu aing pong di heula. Ayo, Geus ayo ge. ayo. Tompel. Sing geus di dieu horeng. Nyaho, kami mah nungguan we di ditu. Atuh salah nangguhan ti ditu. Tip, emang budak nek ari lu gitu ya? Oh, pong, hangeun ari lu pugu. Hi,
Ih, sia manek namun nu kieu diarajakan segala. Ompong, segitu amat ngomong nak. Ya, ho, atuh kunaon kitu lamun kami ari lu. Saya emang ngisinkeun je lah. Oh, ngisinkeun. Nek bukber di kafe kami mah, sia naon di mawa-mawa nu kitu. Sia subek, nek naon teh mau samak segala. Bisi teka bagian bangku mu ti dituna. Kan lamun orang teka bagian bangku bisa ngampar. Betul, bejo ge mau termos tuh, jeung diru kopi di ditu. Ih, sia mah duaan aneh-aneh bae. Heueuh, saria mah aneh-aneh bete hirupna. Hese aja mah ka rumah bogo. Geus lah lari lu sia mah, isinkeun. Tuh, cek aing ge naon. Saria mengizinkeun. Aya bete ya. Mang Diding ge sarua ngisinkeun. Nek naon ieu teh make sepatu bot segala. Hi. Sepatu aing baraseur kabeh pugu pong. Atuh make sendal be mang, ai sepatuna baraseu kabeh mah. Ih, Nyaho, non kudu maksakeun. Kurang keren lah, aing make sendal mah. Geus lah urang bea patan lain mah tinggalkeun. Oh, ayo. Geus keran rek. aing ngetik lah, gaskeun lah. Aing ilu. Oh, tip, aing ilu tipi. Bejo ge